Nguseup aja daripada cicing deui mah. Teu menang lauk ge menang-menang mau atuh. Juga naya si Hendra we. Hendra. Kenapa sih? Cicing wae di mana juga bunglon wae. Oh, urang di imah teh. Makan ciga ieu tuh. Ciga reda butut Oh lah, mending nguseup lah bawa ka bawah teu menang-menang lauk atuh suka atuh nguseup mah. Menang-menang mau atuh. Oh, hayu atuh ayeuna urang ieu. Cicing naya bu. Aya gampang di jalan. Anjing, kenaon itu dua manusia. Kan we. Kata cacing naya. Sok. Hei. Oh anjing kunaon atuh? Sia yang dikait tuh jajar goblok. Bisa kena naon? Nguseup re aing mah. Pengadolan pisan. Aku mah aing hirup-hirup aing, indung aing ge teu ngararang aing nguseup. Itu nu peka kolot. Ini teuing sia. Ini gak ada gay wah. Yang turutan wong cicing nah. Pek melu mah mana ngomong wae. Sudi teuing nguseup pengadolan. Peduli teuing. Peduli teuing anjing. Kan barang ngajak maneh aing mah. Pengadolan pisan si anjing teh. Nu peka ka kolot kitu wae goblok sia. Tamrin. Harap pag gua hirup teh lah. Anjing teh lah. Iya. Oh. Naon ieu euy? Ang ini kabeh anjing. Yo tukang ojol anu baca ngabukeun aing nu di ditu dipasung sia goblok. Iraha sia. Atal bos kana motor butut geuningan. Aduh anjing geus membuat dewa si goblok. Anjing teh ku aing mun awas mun labuh di ka sawah geura. Anjing ka mana euy? Tinggalon gitu. Wacra goblok aing di gabung geuningan anggar wae motor teh. Aing ka mana? Antarkeun gawe hayu lah. Ke helm raket teh. Oh. Awas dicuk deui anjing. Oh, abi mah yeuh remna. Kan nikmat ke teh manis jeung rokok asli nalur demi Allah teu bohong daek modal batuk casan aing goblok sia kenaon sia goblok cicelewangan badial keur anjing lah lalieur anjing kata rokok aing kabeuli sia rokok bisa ke batur pengadulan aing manehna pengadulan pengacara aing mah pengangguran banyak acara sia udah apa mah belum aing mah cedok di imah ge loba duit sia aing mah bapoe ngabangsat sia Gimana begalau? sia naon nih jeung Galau wae teh tadi lompang curhat. Ye, aduh anjing maneh ulah galau ku awewe aing maneh ye awewe mah saibarat sireum sia datang tadi undang pulang tadi antar teu nyambung sia saibarat ieu pantun ikan hiu makan tomat kumaha sia we goblok da teu ngarti aing oge ulah galau-galau jeung aing mah kudu ieu we kudu edan sia kesebut kabetrik paduli ku batur oge lo galau-galau sia aing ngomong naon teu nyambung da anjing tadi teh Ingin mau cemprek ke liur aing kata. kopi atuh maropi Aing bawa udu dia. Cobaan sia. Yo udu cobaan. keur pan itu kadeuleu Bet ieu sanogang gerong. angeukeun koe ngar banget anjing Korek lah. dari wo datang ka direk naon by the way ngemeng-ngemeng ngopi aing buka kopi itu dina ieu dina motor kopi lah anjing Garing dia. kopi ya aing ngasaboga mun teu salah eta ge nya Oh sok ka mana mah? geus dibuka euy aya euy kopi teh mana sih anjing woi kopi nage ketang ieu kudu meuli aya ge bau dadak bau di jeun ieu kolak ku sia Ditamu. kolak atuh ku sia goblok oh meuli lah meuli we ka warung lah meuli rek meuli mah Boleh atuh.
Anjing ieu naon nih si anjing? Ngajak lewat di mana? Ngajak tuman anjing. Cicing awas itu si anjing kalau anjing we. Itu anjing tuman anjing. Awas goblok si anjing. Kasurupan. Si anjing kan gelo ngalabukeun aing sia. Siapa kasurupan? Aing Ujung kan motor. gelo. Teu pelontong anjing tuman ku aing udah dikadek sia. Disarap ujung motor. Goblok sia tinggal kalau lotor emak aing ngamak Tanya. sia goblok. Goblok sia. Balik anjing rek naon ka emak aing. Arek naon Asya? Mana? Tuh. Lah. Jing. Dur geus beak tilu bungkus mah we. Tapi can nyangut-nyangut dah. Oh anjing eueuhan. Kadung anjing ka balong. Balong mah euy bener rame. Kemarin balong masih. Oh anjing dah. Bulan mah tuh. Pengaduan, bener. Masih ada tampil. Wah, siap. Pengaduan ket. Anjing naon goblok. Goblok. Anjing goblok. Ieu bara rasuh. Kemana ieu? Ayo kabur. Membuat euy goblok. Ya goblok. Urang mah. Jauh cerok tadi geus mobot, karena mobot euy. Aduh, timbul mau main sayang. Sekarang sedang kurang kalah belaun. Iya, anjing. Amrin. Odan. Rek dikit tuan wae. 2 3. Ye 2 3. Ing berat euy. Kalau bisa anu beulah euy. Anu beulah teu mon. Kapan anu tukang mah mending engke di dinya. Ayeuna bedol. Gak mau singkat. Ngawulung poe, ngawulung poe. Yeay. Gila ada rayung gue boy. Oh iya nya Tanpa settingan. tanpa settingan lur. Mana bibir teh? Tanpa settingan. Oh. Nah. Bedankeun 2020. Siap. Mantap. Nuhun tah ya penonton tanya. Ya, tong poho tonton di Sunda Barbar. Ya. Nyo potong untuknya. Ya, banyak. Atuh anjing. Kaja truk eta mah. Bajuna soek teh. Karena udah teh ku jarami. Tapi di kana naonnya? Aman? San kumaha san? Aing tadi geus ngomong geus ang. Hah? Duh. Aing tadi aing bilang udah bakal dadah. Kit geus telepon buas bener lagi. Oh, 2. Jalan jeung Vijay dia. Aing pasti aya nu ieu na teh. Pasti aya nu dadah. Pasti soalna. Tuh, kali sembuhkeun banget. Ah, dia kono ieu kanu pare hungkul ka babat. Nya kuatnya, Bro, kuat. Bagaimana kesan-kesannya? Mantap. Liatin dulu atuh bro, liatin. Lihat. No settingan. Settingan, goblok. Semangat. Semangat.
Kumaha kesan-kesannya Bapak Kaplek? Dewas, Aduh. Kumaha Ocit? Tiris. Kumaha Bapak Mon? Kumaha Bapak Mon? Alhamdulillah. Yo, kami dari Sunda Barbar dari Kabupaten Bandung, Soreang Katapang. Kami dari